Bismillahirrahmanirrahim. Hiya qat'ul islami biniyati. Ridahi kumegatkan Islam kalawan niat kufur au qauli kufri, atawa ucapan kufur au fali kufrin, atawa pagawean kufur. Saun qalahu iku pada utayan tah ngucap ya wong wingkol istihza darah-darah ngaguguyon kena tawa awaina dan angas au i'tiqad atawa karda pertekad. Faman lafazanya rusulah kadzdzaba rasulah utai sapa man iku nganapikeun ya man ing zat kang ngadamel atawa ing pirang-pirang utusan atawa ngagorohkeun ya man ing rasul sawiji au halala muharraman bil ijma' atawa ngahalalkeun ya wong ingkang den haramkeun kalawan ijma' ulama kazina kaya zina waks atawa sabalika halala muharraman au nafa wujuba mujma'in alaihi waks atawa nganapikeun ya wong ing wajib mujma' alaihi atawa sabalika nafa wujuba mujma' alaihi awazama alal kufri atawa ngazam ya si wong ingat ya si kufur godan ing dalam engkau esok au taradada fihi atawa mang ya si wong pihi ing dalam kufur kafara maka kufur ya si wong. Burang masih keneh ngabahas tentang ridah. Nu hati-hati lantaran kaluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur. Na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Na'udzubillah min atawa pagawean kufur. Digoyahan ku Kim Musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza, ngaguguyon, ngageugeuikeun atawa inad bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekadan nganapikeun ka Gusti Allah jelas tamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah baik jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalika. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul lah
dongeng doang sama Kyai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul lain teu percaya saya tiga-tiga acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Saleh Syuaib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi teh mah pangeran geus sate di sate jadi areng neraka kafir saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga ai sia pan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngridit segala duit bank segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup haji ongko goblok ongko ceng mah teu ngarukun ceng mah ji tolol aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae ya ceng masih mah teu ngarukun hirup sing boga iman atuh eprak nyana ngomong naon eta iman segala iman segala naon eta iman tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus sabarna tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambal aya aing huju menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit ba aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah kos kitu mah tah sadar berarti teh mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ tapi lamun geus cara tadi mah lah naon iman segala naon tau aing mah geus murtad eta masyaallah tak sing hade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae eta emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teu salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kitu beres bae nah ieu sing hadeta naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa
Arisia kadelena bangun mamawa tasbih be emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah tuh rahasia perusahaan mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayangnya aja sia tiba heula gitu tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan itu urusan bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tasya sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju itu mah ge Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu saya sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ya la haula wala quwata illa billah teh nyukupan tina lapar tetep bae maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta ya sih wala sok gawe la haula bae ja tetep bae ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh kan mantak rada lalaunan ya sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in gitu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon henteu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang mah hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pamaen lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyaho kasus ambalayah kasus aing mah loba jasa tapi anu paling nyeri ieu aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa ndak kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didiekeun di meja wah hutang ge wari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa ada eta ya Allah sok duduk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang
ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bari carekan ngaremeh teh sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nang mah kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesang sia sangkeun tah sia sok aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus teh lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mah ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis dia menang maksud kolot mah meureun dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geureuh asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mah mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar nama geus deres lah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kieu ulah sih hade kos kieu lah meureun aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling pepes kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog tah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib betul teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah teman lain nasib segala siapa lalawara teh teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia de duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu pepes ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara endog pepes pabe punya disarekan negara kos pamimpinan saknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal langsung ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik punya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib eta darah emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener ai nasibna mah nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun saking lain nasib mah lalawara sia eta geus murtad sing ada teh sia ada saeutik ngagiclek masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir
Gusti Allah sia kurang Zaid ngalamun bae. Nah, sakana teh hirup geus eueuh harepan aing. Ambok. Heuy, deuleu Lampung lega Lampung. Medan lega. Sia sempit amat sih hirup. Henteu lah aing geus eueuh harepan hirup. Emang kabogo aing di bawah batu. Atuh kabogo di bawah emang hiji awewe. Sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Oh, budak anak bawa Oma Irama kajian buku make. Sejuta bintang di langit, satu yang ku cinta. Cintaku sudah ditumplekin semua. Atuh sia teh aku macai di ember. Tadi sesakeun kabeh, teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta. Aja ku bade ngeng soal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak. Hei. Ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegat tah frustasi ngaranna. Nah, batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Tadi perhatikan ku Gusti Allah. Geus aing mah mulai ti kuaring moal kawin. Ieu budak euy. Di Lampung lah lega keneh. Sia dikawin jeung monyet gaya ke. Misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya. Cih, sia kurang gitu ya. Ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah. Eta geus pegat. Eta murtad eta. Masyaallah karim setik mangagicrek. Batur mah kawin 5 genep 7. Kaluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin geus sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat, hiji 2 3 4 ka ieu tinggal ke aing kawin deui, bari geus 50. Itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia. Geus kieu meureun nasib aing. Bagus sapunna. Ingat ka nasib. Bagus tah. Geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama cak nusa urang. Lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong. Isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad. Aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah. Tadu tak sing hade jasa sing hade. Atawa aya Kristen datang ke urang, Ustaz, ya. Saya agamanya Katolik. Terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya. Saya mau ke dapur dulu nih. Keladep. Tah eta murtad tanya nata. Ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Ulah dingkekeun deui. Saya kesini mau masuk Islam. Ustaz, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Kek. Mau kemana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak. Beneran ngising apa beneran? Porocot. Beres gegeran kadinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad. Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah awis tamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan cek nya teh kieu sabar heula nya sabar heula ge sagedeung we sabar sakira-kira sajam bae ke tungguan heula geus murtad ulah dingke-engke
ulah diengke langsung bae. Urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal. Nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun ku nyana, sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren, hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang cak eta bos Gudang Garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja. Saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek poe Minggu, Pak. Memeh Minggu. Nah eta kan ngaranna hidayah mahal jasa, hidayah mahal. Masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam. Dulur-dulur nama terus Islam. Ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus. Syahadat sorangan enggeus. Wallahu alam tamangke kumaha di akhirat bah. Ya Allah ya Rabbi. Mendak eta Lady Day di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Ayahnya mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga ya. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Nah tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar. Lah diatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah. Kak, emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku ba Allah bae. Beuh berak terus jadi wali teman teh. Dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 3 ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak. Ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kene bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Tuh hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Kongkorong jualin aya kene. Bea kongkorong atuh gelap. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu. Ai awak masalah leger. Ngadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kene. Ulah sok ngomong kos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir. Dia teh kumaha deui? Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunah tah kos kitu. Ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya. Siapa sok aju kitu tuh. Aing ngaji mah ngeunah babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus insyaallah. Kos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongkoh marah ongkoh. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kuda ke bareng geus nasib bae. Geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup meureunana. Geus. Kakak bejana geus kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja geus marah. Itu bebeja atuh pan ngaranna geus kanyawan. Sebab aib pamajikan mah leuwih hebat tibatan Intel.
menelusuri nanya seket irungna seket ya saya irungna intel teh sabaraha intel bin eleh bin masyaallah kak imam ngomong bae geus kawin teh jan geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abeg kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah we teh inget ka nasib eta ustazah cobaan abeg anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah tentu mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo engka karek dicandung bae ge marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung os tungtungna mah ka aing we kabeh teu beres nah ieu istamhala minhu talqinau kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad atau ngupurkeun jelema Islam dikupurkeun ya tah jelema kufur kafir tah jelema geus balik ka nyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon gitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malik da ka nyana masyaallah karim si ada atau kieu Zaid ka dieu ai sia kadeleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi nelegeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebe jakai nyata bener tah emang sia teh Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam kan sia Islam kan kos gitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta mah bentuk nasihat maksudna negor sia Islam teh lain sih lain aing mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang nah ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ya lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah teh zaman ngadu koprok teh mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun keneh bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok bae di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak anjing Nabi ge di akhirat di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah teu sieun saeutik-eutik acang ieu poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang ieu teu sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh ieu mah teu sieun ka poe kiamat ke ongke bae dongeng doang mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu
ingat sieun ka kiamat murtad. Sebab eta mah intina teu percaya. Tapi beda jeung wali. Wali ngomong, kula aing geus sieun ka kiamat. Sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah. Geus bahasa kos kitu teh bahasa pana. Bahasa fana jang dirina masalah. Sebab ngabahasana ge kamari anal haq, ulah Allah. Anal haq. Allah ya, sebabnya geus kahiji jasa. Sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh. Tetapi jang dirina henteu murtad. Henteu murtad. Teu sieun bae kiamat atuh ja. Emang kunaon kitu? Teu sieun. Jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting. Jeung Gusti Allah sok kapanggih bae. Malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat. Henteu mah teu sieun saeutik-eutik aya can poe kiamat. Henteu tate. Henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah. Mun disedek urang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik. Neraka. Neraka dipake ka sieun. Ayo ke surga teh hayang mana neraka tembung. Ayo maksudna gua aing mah hayang ge jeung Allah. Tah isi hatena kan kos kitu. Geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat, teu sieun ka neraka, eta mah tah kos kitu henteu nanaon wali mah. Beda jeung tukang ngadu kotok mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok. Atau man gaple. Ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur, datang ka asar mending mun menang eleh. Main gaple itu judi mah nu elehun menang. Tanyakeun ka nu eleh, aing beak motor hiji. Tanyakeun ka nu menang, motorna mana? Judi mah nu menang duitna nu eleh. Nu sit paling sit aya. Sit mah aya, si boga duit. Seberit 100.000. Nang di mana tuh? Menang ti sit di nu main, aya teh materi. Dahar ku jelema teh hasil main teu celik datang kadaekeun salat bae. Urang kumaha bensin, motor leumpangna kumaha bensin. Lamun bensinna murni, motor bagus jasa, mobil hebat jasa. Lamun di usian pertama wah hebat jasa. Komo lamun mobil di usian bensol hiber. Nguda Garuda ujianana. Tapi lamun urang desian dua tak merebet desian kurang minyak tanah di dia kacikupa datang ka teureub jago dorong kurang salah bensin sakjana kurang tadina bensin desian minyak tanah wow motor ge acak-acak awak kurang sarua desian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan. Beurang kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan. Cak pamajikanna ka emang kunaon kitu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting. Puyang nya saya beurangna puyang nya eta bengsina. Cok kiai mah peuting tahajud, peuting maca Quran, beurangna aja biasa bae. Tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid, beurangna biasa bae. Bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji ye pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep keuna sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pamarentah. Duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya. Ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram. Geus titik. Aya kiai pajak halal aya. Usul fikih ke main. Coba-coba pangnyatakeun. Keula ieu mah keur nyaritakeun murtad, bolon we. Engke aya usimna. Atuh aya usim dan ada dia kos nyogok. Pan geuring geus bejakeun usul fikih teh. Nyogok teh aya nu halal.
Tah, mantep cenah kos kumaha tah halal tah. Halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar. Urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi, urang disetop polisi, kemudian ditanya STNK, aya motor rapi ngan SIM teu mawa, tangkap tuh polisi. Ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Emang kumaha gitu. Mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel siap urang naik motor der. Kalau beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ana SIM ada, STNK aya, motor aya, kepentil-pentil aya kabeh, helm make, tapi tetap ditangkep bae. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial teh polisi, atuh hurung kene ngan saya tigentit gitu tah. Kurang normal cek ini. Saya tah eta urang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyobok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere nama teu. Eta usul fikih teh datang ka dinya. Kumaha tadi usul? Engke, ieu mah keur carita bayangan bae lanang. Aya kos kitu, ala kadar ta bayangan. Jadi engke kaluhur ge macam-macam. Geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik. Masyarakat itu mah nu narima tetep haram bae. Nah, ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah cerik eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun aing mah ka kiamat teh sieun aing mah ka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kata ke situ mana ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah Masya Allah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu dah murtad ente ngan hampir-hampir guys dah
loba nu kos kitu mah loba. Keur ngarobrol buat deh mah teh si budak adzan. Loba teh mah kos kitu mah loba. Eta berarti kan lain sadar nyana. Eta teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae. Komo keur maksiat mah. Ulah ngomong atuh. Enak ngomong buaneng teh budak adzan asa dicili aing bae goblok jasa. Henteu teman teu muda tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah, bohong karena ajakan salat eta geus murtad urang mah kuari bersyukur sakali deui alhamdulillahirabbil qad ja'akum basairu mir rabbikum nyata geus datang ka ranjeun kabeh basairu jamatina basirah basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate aya deui basor dijamakeun kana absar cahaya kekuatan mata lamun basor dijamakeun kana absar mata berarti dideuleuhan mata lamun basiro dijamakeun kana basair eta mah dideuleuhan mata hate ieu ku Gusti Allah dijelaskeun qad ja'akum basairu nyata datang ka ranjeun kabeh pirang-pirang dideuleuhan mata hate sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir basor dijamakeun kana absar ieu mah ngaranna alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleungan sakadar sabelah dunia geh lamun eueuh hahalang ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleungan sakadar batas eta doang alam sogir moal kadeuleu ku urang ieu teh lamun aya hahalang ketika hahalang ge dideuleuhan urang tinggal sakapanggeuleuna urang remeng-remeng kebelah dituna ieu dideuleuhan mah alam sogir kos kieu mah tapi basirah mah ieu ngaranna alam kabir urang nama cicing bae di imah tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali terus lempang ka belah dinya terus belok kiri di dinya aya imahna nyesarwiti urang nama di jero imah bae kieu kabayang irungna kadeuleu matana kadeuleu bibirna kadeuleu aya hunungan saeutik Masya Allah terus make pakaianana lantaran urang karawang mah dirinya make samping ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleu kabayang ku mata hate Karawang Bandung Surabaya ketika orang merenung Mekah Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate Masya Allah kari alam kabir basirah teh eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan urang pernah ziarah Wali Songo ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basirah ngaranna bisa ku urang dibayang-bayang alam kabir basirah mah pernah ke Madura pernah urang ka Irak pernah ka Iran urang dibayangkeun mata ieu nama peureum tapi mata ieu na beuntak mantak loba jelema teh anu peureum bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan eta teh keur aya di alam kabir cenah keur aya di alam kabir urang di dieu hai siap peureum tapi eta hudang lalu ngomong nya keur nerawang ka ditu horenganan sanajan peureum eta horeng keur mukaan baju mata batin nama kermukaan baju mukaan segala gitu BH dibukaan atuh otomatis dongkrak antik na hudang iyalah basiro nu leuwih istimewa deui lantaran orang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat di Kangjeng Nabi bisa nerawang ka kubur mata hati orang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleu ku urang
urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerewang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian diteuneunnan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggal tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun henteu nerewang urang ka jero kubur masyaallah ieu basirah urang sedangkeun urang yakin jasa sanggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan ditincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimulai-mulai ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweuk ditincakan kana padep saha bae ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya barali kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerewang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata hati urang nerewang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar dibere tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladi zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kadzaliman ambalaya tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hati urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabsus persis engke jelema teh kosiraru kal farashil mabsus siraru gerang ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul wa takunul jibalu kal ahlil manfus etalah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerewang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerewang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakit tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa jadinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera urang engke neuleukeun benderan ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal aya bendera eta cicing di handapeunna ulah neangan bendera Golkar silakan geus ti kuari piceran bendera-bendera nu kos karar itu jang naonan nu artina ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah deuk disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qur'ankeun titik aing moal boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat mah takmun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadar mantep mantep sekali mah tapi mah sok iluan ka cakici segala bendera Golkar segala pugu nyungsep
ai sekolah melos ti mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah berangkatnya na ka UIN nah terus atau hanya kuliah di Trisakti kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus kan memang manehana nangis dirinya dunia na bagus los asal ikhlas baik anu balik di Belanda balik di Inggris balik di Australia balik di Jepang balik di Korea balik di Amerika kembangkan di dia ikhlas tapi bagus urang masa sekolah henteu pugu iuran lagi make kusuluh balat teu naik ku hari teh sadar teu boga ijazah geus bae moal mimilu aing mah besi lah hadas mimilu abring-abringan teh nya hode ka mana hulu urang kamari ona urang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat ge kiai kebelah dia ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut dek tenurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha coba nu koneng teh nu koneng tuh dasar tegas kabere Abu Rizal cenah pemimpin engke Abu Rizal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudnya udah sembarangan bung jenggot apa ngumual apa nyasarkeun apa henteu na wallahu a'lam nya kahirupannya na ge kos kitu kena di dinya ayeuna ayo coba jang milih ka hareup namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh urang kami milu abring-abringan sakola henteu naon teu nya nu ngeunah urang anu disiksa ku Gusti Allah jadi cenah kieu atuh moal maju teman negara lah ku urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae keuna maraju urang memilu wae moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah wah cenah karabat moal menang duit eta sia kanyawan ku aing sia eta ikut duit kana mah nih jualan toge anggeus beres deui leteran teu laku pikeunan los beres mah ieu bantu puguh alur kudu puguh heula urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim kalkulator hadis kalkulator Imam Syafi'i timbangkeun make kalkulator eta ieu demokrasi akur henteu ieu kalkulator eta teu akur atuh ulah ieu cenah ieu papan undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing mesti dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu atuh kos kitu mah cenah moal maju lamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden je boga aturan parangsana siapa yang menjadi presiden atuh siapa ya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD jatuh masalah setuju mah kabehan kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia masjid deuk dikubahan ku aing kabeh hiji jeunan munara ku jang naon cenah eta jang mantok-mantokkeun kiai beledug ara rese amat lah baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu mulah mimilu nah cenah teu maju kiai mah cenah kos kitu mah oke ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka bere ku aing konsep maju ieu basoir nerewang urang ketika orang nerewang mata hati orang basiroh bariki be orang di imah orang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orai koros
beki gitu begitu beki kubatur disengserikan mantakeur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis orai koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak Abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka Abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar lamun aya tamu ka Abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud geus kanyawan ku Abuya mah begitu datang deui oh ieu mah kuru gering geus teu kudu geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR masyaallah betul betul kau loli tanda berarti teu beres ji ulah macam-macam sih tinggal hah tanda eta gosit ieu keur cerita Basiro aing baheula jadi DPR persis orai koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah mah meureun aing disiksa aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibulak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibulak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula deuh emang aing kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat tu salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro neruang ka alam itu asan mulai teh orang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro karan ya kari mun urang teh kalau segitu deh kumaha deh encan jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati aing kitu mah rarasaan orang-orang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nu kaditu yatim piatu ku aing ja geus disadiakeun naon deui ja aing mah urusanana teh segala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Rabb deres sama pejabat kiai aing keur mimiti mah bagus tuh dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun di mana aya nu maot peutingna tahlil muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta we ngeunaheun paling zizikiran lah eta mah urusan berkat tama urusan pangdorong jeung pangbubuna doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat da sajeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dieuna barang aya pilkada mulai aya nu datang ka aing teh tadina mah aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada sanajan nu diimahna ge atuh butuh ieu malah mahaju cakaci kitu di imah teh cokot bae lah tuh jauh da daun ieu tah mah sapira mere urang mah menta teu naon teh aju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh kabelah dieuna mah haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur mah katunjang tapi urusan batin
ceri aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyen proposal aingnya belah dia pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuh santri aju teu bararatah ngaji gitu teu kurang semangat aing lagi tah teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina jat teu barataheun beureun tanda teu ridho ti Gusti Allah ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal diterima kecuali dua hiji sahir nomor kedua asyir hiji tukang sihir teu ditarima temah tobatna kecuali nyana ngeusan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kedua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah eta mah kajian urusan pemerintah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh neruang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu karuh aing nyaho mangkaning eta teh haram bikumaha basirah urang datang ka alam mauqif alam mahsyar cerik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa udang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgub pilgubanja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin ge hese jasa ieu nya nu ngina aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun disidang janyaho eta mah duit perpuluh deuk kumaha basirah urang tepi ka dieu masyaallah basirah nu mantap Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi dia dijelaskan basairna bi mana hujjatun hujjat berarti tina basirah mata hate dipake kana hujah ieu basairna adalah majas tina pada luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae paman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena dimimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ka jero dada ka jero hate di dinya mata hate kuari bisa ningali nerowakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatana pali nafsi jang manehanana lantaran sawaliana sawaba insarihi lahu ganjaran dedeleuhanana jang nyana wa man amiyasa jelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah henteu dibukakeun dihijab buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh palaiha madaratna jang manehanana wala petaka kasara-saranana jang nyana tinggal aya persentase kuari neuleuhna aya nu 100% cara Kangjeng tuluy para sahabat belah dia para tabi 100% tanpa kudu ngaji sapina deui belah dia aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dia Fathul Muin mah karangan Imam Zainuddin Malebari tanpa kudu aya Tuhfah tamah karangan Ibnu Hajar tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi
tanpa aya kitab-kitab koskarar itu sahabat mages langsung jitu justru para mujtahid nempo ka Kangjeng Nabi jeung para sahabat kitu keneh dina ilmu tauhidna wujud kidambako mukhalafah lil hawadis di zaman sahabat mah lantaran naon nu diutarakeun ku Kangjeng Nabi langsung mantep jasa kamantepanana boro-borona naon nyawa dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakin ka Gusti Allah kuari diaji kurang wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis kiamu binafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis giliran titah perang embungeun eta naon hartina wujud kidambako atuh zaman sahabat teh aya wujud kidambako perang siap malah sahabat nanyakeun ira tuan perang deui geus atel awak ge hayang perang buringas kana perang teh eueuh ngaji wujud kidambako kayakinanna istimewa aya nu kuari imimiti orok dipaun geus dipagaan wujud kidambako mukhalafah lil hawadis mae kuari pendidikan leuwih dipaun naon tah TK geus hebat jasa dodoan geus hebat wujud dan geus hebat kabeladiana oh istimewa woi dikembangkan disapeker diceramahkan titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit gitu becus naon hartina wujud kidambako eta yakin ya nah aya kelas baheula geus mantep jasa belah dieu para tabiin terus di zaman mujtahid kebelah dieuna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong iman ka Al-Qur'an iman osok ngeridit keneh osok berarti imanna teu sampurna iman ka Al-Qur'an iman sebagai kitab Allah undang-undang yang di negara aya dina Al-Qur'an kan tenan dipake di Indonesia henteu nu dipake aturan HAM aja ku atuh geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun pasti jasa pasti anu angkep kadinya teu siap untuk merubah terus bae didinya cicingna paeh rasakeun disate mentak lamun keur ngajabat paeh wah tah geus aja atuh kudu kumaha iya tuh urang mah kieu bae rakyat retik urang mah nuturkeun bae hayu bae ja urang geus nyen wakil DPR wakil urang bupati eta sebagai eksekutif pelaksana atuh urang mah sapira rakyat nyana atuh anu ngelola nyana anu ngarancang undang-undangna nyana siap ngarancang undang-undang endek aya Al-Qur'an ditempelkeun urang menuturkeun endek henteu bae atuh urang mah kieu-kieu bae ngan urang kan protes ka Gusti Allah Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae rakyat biasa abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat